Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah. Simkuring Mang Acil Gentra Suara tiasa nepangan deui kanggo kasadayana utami anu sok saratia manco ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan. Tepang deui dina acara dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun jejer carios Jurig Karuhun. Kersan tepang dina bagian anu ka-27. Kumaha lajengna ieu carios? Sumangga urang sami titenan ku sadayana sorah kaparayun. Cag tuna lampahna Aki Dinta Jali jeung Donggala anu keur nyusul ngudag Arya Wulu. Ayeuna urang malikan di katukang nyaritakeun Sukmara nyusul Jirim anu ngolepat. Harita Sukmara meh-mehan tinggalin tapak ku saking cepet-cepetna eta Jiri. Ari anu diudagna nyaeta Gandawesi sanggeus pamikirna ngarasa aman nepi ka hiji mumunggang reg red katukang maksud nama ngadagoan Arya Wulu. Kurang ajar sia. Nah geuningan bet aya manusia. Di mana tah si Arya Wulung teh? Nah geuning can temong-temong ieu ye. Bari alak ili katukang suganjol Arya Wulu. Sabot keur kitu kolepat jeleng. Aya nu ngagajleng ka hareupeun Gandawesi. Gebeg Gandawesi teh ngarenya. Horeng si mana horeng? Eta teh Sukmara anu geus hasil nyusul ka Gandawesi. Ay. Kurang ajar sia. Saha salai ha? Cek Gandawesi bari mureleng ka Sukmara. Justru aing anu kudu nanya ka sia. Sabab gerak-gerik sia jiga jelema jahat bari jeung manggul hiji manusia. Saha sia? Jeung reka mana? Jeung saha eta nu dipanggul ku sia? Cek Sukmara bari mureleng ka Gandawesi. Oh. Sia geus wani-wani nanya. Saacan pananya kula dijawab ku sia. Naon gunana sia ha? Makin nanya ka aing segala rupa. Pasti mana jeung ieu saha urusan aing lain urusan sia. Tuh sia. Cek Gandawesi jiga nu nafsu ditanya kitu ku Sukmara teh. Lamun maneh jelema bener teu kudu bari jeung nafsu. Pek, jawab anu sajujurna. Lamun teu bisa ngajawab, berarti Andika bener-bener jelema jahat. Garong. Urang ajar sia. Hah? Ulah sabat ka diaya sia. Teu kudu loba bacot jeung aing mah dulu. Rasakeun sia aya. Sebrut. Gandawesi najongkeun suku kencana, bari luncat semunyang gigir nu diala dadana Sukmara. Tapi Sukmara ogenan teu bisa kitu-kitu wae. Manehna gesit gancang ngagiwar bari ngetigkeun sikuna nu diala cangkeng gigir lawan. Hiuk blesur plos. Tajongan Gandawesi ngeplos. Gandawesi oge rancingeus gancang narik di sukuna bari ngadoyongkeun awakna ka tukang. Celek nincak di lemah. Nempok ayan kitu Gandawesi beuki nafsu pok nyarita. Wah, urang ajar sia. Berarti sia ngeleng ka aing ha? Sia can nyaho ka diri aing. Cek Gandawesi bari neuteup seukeut ka Sukmara. Aing mantak kita tadi nanya ge supaya aing bisa nyaho ka sia dulu. Nah ku sia teu dijawab atuh. Cek Sukmara malik molotot ka Gandawesi. Pah, teuing. Urang ajar sia wabalak. Sok jeung aing cuang adu wewesen dulu. Geus wani-wani nyucungah jeung megatan jalan liwatan aing dulu. Cek Gandawesi bari cag ngencakeun panggulanana nyaeta hiji wanoja anu menang nyulik teh. Ari Sukmara tenang wae sok sanajan matana mureleng ka Gandawesi. Kitunya kitu lah moal burung diladenan. Cek Sukmara teu loba carita. Atuh ngadenge kitu Gandawesi pudig-dig beuki nafsu na teu katahan. Tuluy masang kuda-kuda. Nya kitu deui Sukmara teu eleh cicingeun bisi kabongohan ku lawan. Keur kitu, sebrut Gandawesi nyodorkeun pereupna nu diarah dada belah kenca Sukmara.
Jeleng Sukmara tengah gajleng kagigir. Hiuk plos. Paneunggel Gandawesi tengah plos. Solontot Gandawesi teh nyolontot ka bawah ku tenaga sorangan. Sabot Gandawesi keur nyolontot, teu anta parah deui ku Sukmara kareret tonggong anu jadi lawan kosong. Jaul kaluhur bari nejehkeun keuneng suku kencana. Ngan rokaya Gandawesi oge lain jawara kitu-kitu wae, geus apal kana ulin bela diri. Sabot Sukmara ngajaul kaluhur, Gandawesi kontan ngagilek ka kenca, bari malikeun awakna. Dina waktu anu sarua, leungeun Gandawesi geus ngolepat ek ngarawel suku Sukmara. Lenyap Sukmara tereuwas, gancang ngangkatkeun deui sukuna. Tapi sabot kitu, Gandawesi ngaheumbatkeun tajongan suku katuhuna. Hiuk kolepat jekok keuna pisan kana iga burung Sukmara. Gero Sukmara ngagero. Kurang ajar sih. Cek Sukmara bari semu ngadayagdag. Sele nincak kana taneuh bari jajari jegan. Ari Gandawesi ngan sakolepat pancek deui dina kuda-kuda pancu. Budak bau kena cari gaul sia. Tong wani-wani ngalawan ka aing deuleu. Yo, bisi hayang nyaho aing. Anu ngaran Gandawesi deuleu. Anu ngancik ditutugan Gunung Demit. Nya aing pisan muridna Sabda Geni. Cek Gandawesi bari susumbar ngureleng ka Sukmara. Gebeg teh harita Sukmara ngarenya. Sabab inget kana caritaan Aki Paniling. Yen turunan Ratu Siluman anu ngarbut kitab Asma Sewu nyaeta Sabda Geni. Pok Sukmara ngagarentes dina hatena. Kurang ajar. Berarti iya turunan Siluman kurang ajar teh. Benar, muridna Sabda Geni si Gandawesi teh kurang ajar. Tapi nah diri aing bakal sanggup gitu ngalawan. Tapi kumaha engke. Berarti iya manusia anu gawe ngeun karaman ka unggal lembur teh. Nya si Gandawesi pisan. Ceuk entes hate Sukmara nempok lawan ngahulang Gandawesinya kakak seuri. Dah sia kisila make jeung ngahuleung sagala. Kapan setelah aing teh nanyakeun ngaran kaula? Kukula teh geus dibejakeun. Yen kula anu ngaran Gandawesi, muridna si Sabda Geni, anu ngageugeuh di Gunung Demit deuleu. Ayeuna bejakeun ngaran sia. Saacana sia dianterkeun ka neraka deuleu. Geura bejakeun ngaran sia. Saha jeung naon maksudna ngahalangan pamaksudan kaula? Sombong sia Sabda Geni. Di luhur langit aya langit sia. Muarek nyingkah kitu-kitu wae. Sabab geus bukti ayeuna mah yen sia teh tukang ngeun karaman ka unggal lembur. Tukang nyulikan wanoja. Nya dina peuting ieu pisan. Kula bisa papangi jeung anyahoankeun tekad laku lampah sia anu jahat. Wah. Urusan kula eta mah. Sia teu kudu pemiluan. Teu kudu pemiluan. Sajalana deuleu. Teu kudu jadi ungkalan deuleu sia. Jalan aing saperti kieu, jalan sia, nya jalan sia lakonan ku sia. Aing sok sanajan kieu moal nganteur jelema kitu-kitu wae nincak kana jalan kajahatan anu mantak ngarugikeun batur deuleu. Ceuk Sukmara beuki tegas wae ngajawabna. Nah sia geus tega kana pati, geus tega kana nyawa. Abong ting sia biwir teu diwangku, abong ting sia leta teu tulangan, geus wani-wani camplak ka aing anu ngaran Gandawesi deuleu. Arek Gandawesi, arek Gandawesu, aing teu jadi urusan deuleu. Manusia laknat, manusia bejat, geus wani-wani ngieun kaonaran jeung kajahatan. Aing geus apal kana lalakon Sabda Geni, turunan Siluman. Ceuk Sukmara teu heuleum-heuleum ngajawab ka Gandawesi. Atuh puguh Gandawesi teh teu katahan amarahna. Sebrut matakeun jurus nu dituju dadana Sukmara. Sukmara reuwas,
sabab gerakan Gandawesi anu saking cepetna meh teu katingali ku sareat mata. Tapi Sukmara gancang ngagiwar sabab aya angin anu nembrag kana dadana. Plos! Sabetan jurus Gandawesi teh ngeplos. Sabot keur kitu, Gandawesi gancang malik deui bari nyodorkeun leungeun ka tuhuna. Arek nyodok hulu angen. Saking ku cepet-cepetna gerakan Gandawesi, meh teu kareret ku Sukmara. Tapi Sukmara nyoba-nyoba ngagiwarkeun panarajang musuh. Najan hampir teu kareret ku mata manehna. Ngarasa lawan rancingeus, bisa miteunan panarajang, Gandawesi beuki nafsu. Matana bolotot, huntuna kekerot, awakna ngadegdeg, terus hutet masang jurus. Sukmara najan dina hatena ngarasa gimir, tapi henteu nyirikeun kalawan. Pok ngagerendang dina hatena. Tetela. Kieu geuningan, ari turunan siluman mah jurus-jurusna. Hampir teu kareret ku mata aing. Tapi kumaha engke wae. Nu penting mah aing bisa salamat. Geus kagok asong aing. Kitu ceuk pamikir Sukmara. Sebrut harita teh Gandawesi nyebrutkeun dua dampa leungeunna ka hareup. Geus kitu plentung ka luhur. Tuluy najehkeun sukuna. Nu diala punduk Sukmara. Saking ku cepet-cepetna meh-mehan Sukmara teh kabeunangan. Tapi Sukmara gancang ngagilek ka gigir. Plos! Panarajang Gandawesi teh ngeplos. Sabot keur kitu memeh Gandawesi nincak kana lemah. Sukmara nyusul tepus ku siku kencana. Nu dituju dada kenca lawan. Hiuk! Keuna pisan kana dada kenca Gandawesi. Ceblak dayagdag. Gandawesi teh ngadayagdag. Tapi aneh ngan cukup ku nyengir saeutik. Bari celek kana lemah. Cakakak Gandawesi teh seuri. Wah, aing asa digaroan dulu sia. Nyaho sia teh anu atul teh bulah kenca ieu. Asa diaroan dulu sia, kurang ajar. Babanyit leutik sia. Wah, budak bau kena cekur. Jurus naon anu ku sia dipibana, ha? Mani eueuh ngaceletit-celetit saeutik-eutik acan, ha? Kitu susumbarna Gandawesi. Dur padahal ketigan siku Sukmara lamun keuna ka jalma kitu-kitu wae moal tinggal jeblag tuluy ngajengkang utah uger. Sukmara beuki kaget nempo kaayaan kitu teh. Tapi manehna teu bisa mikir lila. Sabab Gandawesi geus metakeun jurus andalanana. Pelentung Gandawesi teh luncat ka luhur bari ngabentelingkeun awakna. Anu kareret ku Sukmara, leungeun Gandawesi arek nyekek kana beuheungna. Gebeg Sukmara teh ngarenjak gancang ngadongkokeun awakna. Ngan rokaya waktu Sukmara dongko jurus anu kalintang cepatna suku katuhu Gandawesi nyayang dina tonggongna Sukmara. Hiuk leplos kedu buri nyai rarasaan Sukmara teh asa ngaburi nyai. Goak Sukmara teh ngagoak. Jalik jeug tuluy netek kana lemah jajelik jegan. Panon buri albun calik napasna sesak. Tungtungna galeong bro Sukmara teh nyuu. Di sabaraha kakuatanana teh babanyit teh. Edan teh ngahalangan wae perjalanan jadi cucuk kerungkang lengkah aing ieu dina peuting ieu. Di botaran sia ku aing bayu rasakeun sia hiat ceuk Gandawesi. Maksudna arek najongkeun deui suku katuhuna anu dituju punduk Sukmara. Suku Gandawesi mani ngolebat tarik pisan. Sukmara mani peureum, tapi Sukmara geus pasrah kana kaayaan. Sabab pamikir Sukmara tinggal pasrah. Sabab moal bisa nyingkahan kana eta tajongan lawan. Belesur suku katuhu Gandawesi muru kana pundukna Sukmara. Sabot keur kitu pertak aya batu sagede muncang nembrag kana suku Gandawesi anu saeutik deui bakal tepi kana punduk Sukmara. Pletak goak Gandawesi teh ngagoak tuluy engkle-engklean bari nyeklan sukuna. Wah, belum ajar. Suku aing kunaon ieu? Aduh. Wah, aing teu beres ieu bayu. Suku aing kunaon ieu? Hah? Piraku manusia sagede kieu nepikeun ka bogaeun wawasen aji jeblagan kitu.
Waduh, iya itu beres ya. Cek Gandawasi bari engkle-engklea. Sabot kitu, kole paclek. Aya hiji jirim di jubah bodas. Awakna gondrong, make totopong bodas. Gebeg, Gandawasi ngarenyag. Sabab papakeanana mirip jeung manehanana. Ari manehna mah papakean jeung totopongna sarwa beureum. Ari anu bieu datang, papakeanana sarwa bodas. Saha saja ha? Saha? Cek Gandawasi bari mureleng kana eta jirim. Ulah hayang nanya aing sia. Sia teu kudu apal saha aing. Anu penting ayeuna geus tunduk kana waktu ninggang kana mangsa sia. Aing bisa dipanggihkeun jeung sia Gandawasi. Cek eta jirim anu make jubah sarwa bodas. Oi sia. Naon maksudna sia? Ngahalangan maksud aing, ha? Tohir teu walahir, wawuh ge aing mah hanteu ka sia. Cek Gandawasi bari mureleng ka si jubah bodas. Alus sia ngabacot teh. Aing bakal ngahalangan kana langkah sia sabab sia arek mateni jelema anu teu tuah teu dosa deuleu. Naon maksud sia? Jelema anu teu tuah teu dosa rek dipateni. Eta mah urusan aing deuleu sia. Lain urusan sia. Katut ka sia ge lamun bener-bener ngahalangan kena lengkah jeung maksud aing, sarua sia ge bakal ditigas beheungna ku aing. Bakal dipodaran sia ku aing. Cek Gandawasi ngagidir nafsu ka si jubah bodas. Waktosna anu parantos nyikapan rupina dina bagian anu ka-27 dicekapkeun dugikeun ka dieu heula nya insyaallah urang dilajengkeun deui dina bagian anu salajengna. Simkuring Mang Acil Gentra Suara ngaturkeun nuhun hapunten tina sanes kanten kaluluputan oge kakiranganana. Permios sanes teu sono pamitan sanes besenan dipungkas billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.